loba pikiran ngalamun terus-terusan antara senang jeung rudet, antara senang jeung rudet, pajejet hate telir benang kusut hese dibereskeun iraha kuring rek senang atawa tidak bahagia tengetrem ayeuna Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita salah cepat kotor. Mohon mah. Kumaha Pak, dinten ieu ngojekna rame? Gitu mak pongkor tapi alhamdulillah dirijikian kene. Mas Suhe angkat tangannya. Balik ka mana deui ari Suhe? Iya aya tugas. Pada dikerjakan bumi rencangan. Nah di bumi rencangan wae. Badannya waktu kedah nganggoe HP tugasna. Iya we atuh apa nu bapak. Ari bapak dasana sampai nu kitu atuh. Kedah HP Android dan tiasa digorosor-gorosor. Oh nyesok atuh kayak untuk saya miliknya orang mesternya. Mun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mah. Kana Mas Suhe hoyong HP Android anu juga baturan. Pira aku tadi Suhe diledek ku baturan. Pajarkeun teh kurna beng hungkul di nusuk tai sapi. Atos Pak. Panjantan emutan. Ya emang udah seumuran Suhe mah. Terus emang gitu masana. Iya mak mata kitu ge meureun suwe teh era jeung butuh sedengkeun bapak sabisa nadunan kanu jadi kahayang anak beri mah beri mak tidak kumaha atuh. Terus Pak. Kayak gitu mah biasa deui. Yang ayo dijajak ke bapak. Terus Pak, saya tos tiasa nyari rai nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak jalan-jalannya. Nyatu Pak Kajeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sek, Mang.
Nah, itu diantarkan. Biasa lagi diantarkan si bapak. Ya mang. Si nuker banget. Keur ngambek ke si mama jeung si bapak. Tuh. Tong kitu he. Kakolot mah dosa. Mamang apa? Kumaha si bapak dug hulu, dug nyawa, melaan ke suhe sakola. Angguran suhe teh kudu bersyukur. Kadu si mama jeung si bapak nu sakitu nyana ka suhe. Nu aya rezeki sakitu sakieu ge toleh keur bakal suhe. Oh, Ah, mamang mah. Apa wae? Sanajan mamang 15 tahun ka tukang nepi ka kiwari can dipercaya ku Gusti pikeun boga budak. Tapi rasa nu jadi bapak mah mamang geus paham geus kabayang kumaha nyarina dikecewakeun ku nu jadi anak nu diandel-andel bisa ngangkat harkat derajat keluargana. Tapi ayeuna suhe apa hiji waktu suhe jadi bapak pasti paham. Mohon mang. Saya angkat jalan sekolahnya. Assalamualaikum. Ja, eta bisi suhe karek ngaliwat aja 10 menit mah. Kere baik good. Yo aja. Halo, Podora. Atuh kan namanya ge bade di panen sayurna oge atuh. Nya, kange limana mangke di canak ka GH. Pan kange ieu magot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simpan lah kasih. Kelas ke dia bapak balik ngarios. Pak. Cik, pangyanakeun heula rapotna aja ke. Tuh ngagantung. Wah, ini ininya. Pak, mah, ya apa Android usaha? Anu bapak sareng emak kanggo suhe. Alhamdulillah. Nuhun, Pak, mah. Tah itu terus aya rezekina mah anu teu aya ge ku bapak sareng emak di aya. Nuhun, Paknya. Kapunten suhe kemari. Ya sok cing manfaat, cing tambih semangat diajarna. Oke mah, lamun aya kahoyong teh tong amak-amakan. Da bapak ge tos terang suhe teh hoyong Android. Mung cangka pikiran we bapak teh. Bade di mana meserna? Nuhun, Pak. Suhe kan salah atupnya. Ya sok. Pak, jajan sekolah. Itu kesiangan. Nah, Bapak ngeliat itu. Bapak mau biasa nganter soalnya Motornya kunaon, Pak? Oh, kita tadi kamu kemang ikut. Kamu suhet, apa suhet teh? Kadang misal motor bapak. Hah? Kecil dari sana. kumaha lamun si Gahol we ulah ngecal lamun geus rapes we. Si Gahol motor paling ngojek, Pak. Namun si Gahol diical, Bapak bade usaha naon? Ya paling ini we mah boh ka Haji Asep, boh ka Haji Atang, boh ka Haji Iwan. Kiat. Entos kubu, organ dalam Bapak teh enu teu sehat. Kapungkur kan mesak si Gahol teh.
Ya nggak jawaban sa petak-petak na. Kami bapak teka kebon. Ari ayeuna. Mak, serina emak jeung Suhe teh kabagjaan ke bapa. Ayeuna ningali Suhe anak urang sedih. Iri hati bapak teh mak. Bapak yakin emak ge ngerasakeun hal nu sarua. Da tadi mah emak nyarios kitu teh ngan saukur ngubaran hati bapak. Kumaha bapak we mak mah. Ngemagot, nuhun. Siap. Mangga. Waalaikumsalam. Halo dah. Cenah, si Suhe teh keur ngapa ke didinya? Bud. Teh cenah hayang HP anu di sorodot jiga nu didinya. Oh, HP Android. Tuh naon budak sekolah mah. Cenah babaturan geus marake. Terus tugas sekolah cenah ayeuna mah marake HP. Terus Nya Gud can kuat melikeuna. Sok nyeri hate ari kieu teh. Nyeri hate teh lain ku kalakuan budak. Nyeri hate ku kayaan sorangan. terus kudu kumaha tuh? Wih lah ieu motor. Beli sabaraha? Sabaraha we, penting mah kuat keur meuli HP Android. Sudah can aya duitna ge. Pan karek-karek panen atuh ieu sayurna ge. Tukeran we atuh. Jeung HP eta. Jeung ieu Nya eta. tuh kumaha? Tulungan lah, Bud. Sakali we. Geus. Ieu we bawa we HP. Ngan ieu motor rek dibawa. Keur bukti ka pamajikan. Alhamdulillah tuh. Nuhun Bud. Didoakeun lah. Tinggal boga budak. Amin. Ya eta kartunan heula, SIM. Campur gaul. Lain teh nyaa. Tapi aya nu leuwih ti pikanya. Nuhun geus berjuang bareng gaul. Iraha kuring rek senang atawa tinamu bagja tengetrem ayeung adem ayeung Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu he. Pak, mah, Suhe mah mending teh gaduh HP daripada kudu ngical si gahol mah. Nah, ari Suhe. Kan kamari Suhe nu ngamak koyong HP. Tapi tong si gahol, Pak. Teras bapak kedah kumaha melan kayang Suhe. Pantes sidik kayang bapak mah jelema teu boga. Kata hiji-hiji na si gaul hungkul. Nya wayahna we. Entos. Punten dangukeun heula sakedap. Mang Oja, Ibi, oge Suhe. Memang laras anu dicarioskeun Bibi tadi teh. Tapi teu kitu ku kersaning anu agung. Kamari sore satos ulih ti kebon. Ulih ka bumi. Bojo singkuring 7 hamil. Alhamdulillah. Hasil pamariosan mah udah 2 mingon. Ku kituna sebagai rasa syukur karena nikmat anu sakieu ageuna,
abdi ka dieu teh bade masih gede ieu motor. Wios HP mah tengah-tengah dorong kami semangat suwe sekolah. Kalayan atuh nuhun Mang Oja doana kamari langsung dikabul. Alhamdulillah nuhun good bilujengnya. Insya Allah bapak nanya soleh mah budak lagi soleh ha. Bisa mija atuh nuhun ti doana. Milik diri. Tong ninggali legana lami kanyaa indung leuwih ti kitu. Tong ngarasa capek naratas jalan kahirupan. Kanyaa bapa teu aya tungtungna. Ma, bapa, hampura diri sok loba pamenta. Malah papatah mah sok dianggap angin. Rumasa diri sok ngababarikeun sagalana. Lamun boga kahayang kudu pok sok teu nyaho di eueuh. Ayeuna geuning karasana. Ma, bapa, hampura geuning kieu ayeuna karasana. Neangan duit saperak sangu saremeh teh. Kieu karasana perih tur capek. Neangan kabagjaan teh geuning teu gampang. Ma, bapa, hampura diri nu teu acan bisa mulang tarima boh ku basa sumawona ku harta. Ma, bapa, kieu meureun rasana jadi emak bapa baheula teh. Kaalaman ayeuna mah ku abdi sadaya. Hal paling sedih ninggal mama jeung bapa tegaduh acis. Hal anu paling sedih anu pati dirasakeun mah ninggal mama bapa teu raos. Hal paling sedih ninggal mama jeung bapa mah ketika sakit. Hal paling sedih ke mama bapa terawas. Hal paling sedih ninggal mama jeung bapa pas nangis. Pernah ninggal bapak jeung mama nangis? Pernah? Pernah. Pas naon? Pas keur sakit. Coba bapak tebihnya. Sok sana tara ke bapak. Sok teleponan. Sok. Hal paling sedih ketika lihat mama sareng bapak gering. Pernah sakit naon sih mama jeung si bapak? Besok sama iya parawas. Pas bapak sareng mama Hare sedang sakit. Pas sekarang dari hati pencuri. Yang paling sedih lihat bapak dan sedih. Yang paling sedih lihat ibu dan bapak lagi sakit, terus aku gak bisa lihat. Hal paling senang jeung mama jeung bapa diajak jalan-jalan. Kasih tuh bagenit. Hal paling senang mah diajak jalan-jalan ke pantai. Seru. Ke Garut, makan-makan. Pas ajak kami jalan-jalan ke sedang berliburan. di
liburan terus. Diajak jalan-jalan di pantai atau pas diajak jalan-jalan pas katinjun. Hal paling senang mah ketika diajak jalan-jalan ku mama jeung bapak. Hal paling senang canak ameng ka jauh. Pesan ke mama jeung bapak sehat selalu. Maafkan Abi bila ada kesalahan apapun, dan terima kasih sudah merawat saya dengan baik dan sabar dengan ikhlas. Pesan untuk si mama jeung si bapak jeung sehat. Amin. Hampura Abi bisa salah, sisir dosa ke mama atau ke bapak. Pesan buat ke bapak, mama, bapak. Hampura sisir dosa. Jaga mama sehat selalu. Membuat pesanan Pak membuatnya bisa abdi loba salah jeung loba dosa. Semoga dilancarkan usahana, semoga dilancarkan di alam dunyana, semoga dilancarkan di alam muka dituna. Bapak doakan cai sembuh, cai sehat, cai selamat gitu. Amin. Mama, bapak, hampura lamun abi gaduh dosa. Untuk ibu dan bapak semoga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih.